forum sakitu nanya anu kajawab kabeh wali mah nanya seetik ketil aing mah nanya bae 2 pertanyaan naon geus mah ulah nanya geus mah hina pan ai wali mah tilong make jas hina gitu kadeulina nu make jas mah pedagang tah pedagang jas ieu teh jadi eta wali mah nanya 2 ieu nya cepat nanya naon lamun kajawab aing dik guru kasih je atuh kajawab teu kajawab je jai mah moal aing teu kajawab jak kira teh aing teh gugur bae sih aing 2 aing mah pertanyaan naon aya cepet hiji sagede kumaha peujit sireum nyana geus ngagibeg teh gagi beg A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Wa kana istighfar Ibrahim li abihi إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه Inna Ibrahim la'awwahun halim Wallahu a'lamu bimuradihi wa ma kana istighfaru Ibrahim wa lan oranan apa maca istighfar jaluk pangampura Ibrahim kangjeng Nabi Ibrahim li abihi kadue bapana Ibrahim illa mau'idatin iku tetep saking perjanjian wa'adaha iya kang ngajanggikeun ya Ibrahim ha ing mau'idah ya ing ya abi biqaulihi kalawan ucapan kangjeng Nabi Ibrahim astaghfirulaka rabbi besok bakal jaruk pangampura ingsun laka kadue sira ing pangeran ingsun raja yuslim kana arah ngarap-ngarap yen ta manjing Islam ya abi falamma tabayyana lahum maka samang-samang sanarimanya takada Ibrahim oh panahu satuhun abi adul lillah iku musuh kadue Allah bimautihi alal kufri kalawan maut abi ngatasi kufur tabarra'a minhum maka nalimalu barya kangjeng Nabi Ibrahim minhu saking abi wa tarakal istighfar lahu lan ninggal ya Ibrahim ing jaluk pangampura lahu kadue abi inna Ibrahim ing satuhun kangjeng Nabi Ibrahim la'awahun iku yaktikang akeh DP kasiru tadarru'i wa du'a tegese akeh DP nelang ngadu'a halimun turiku kang aris saburun alal adza tegese kang sanget tahan ujine alal adza ingat sepilara alal adza ingat sepilara ayat ieu neruskeun ayat anu kamari tentang maca istighfar macakeun pangampura macakeun istighfarna kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanu jadi pamana ieu ne Abi Thalib ku dedeuh-dedeuhna kangjeng Nabi ka pamana nu nami Abi Thalib
hingga dirayu ku Kangjeng Nabi supaya iman ke Allah, iman ka Kangjeng sebagai utusan Allah. Teliren Kangjeng tetrase maca istighfar, bahkan Kangjeng Nabi nyarita moal eureun wallahi la azalu astaghfir. Kaula moal eureun-eureun terus teu mangmentakeun hampura ka paman kaula lantaran inget kana jasa-jasa paman. Pohara anu ngurusan lain letik-letik pengurusan, masa kuari maot teu iman. Ingat karena jasa seorang paman Abi Thalib sakit luar biasa, anu ngahadang kejadian-kejadian anu bakal ngajadikeun bahaya. Ayo maot teu iman, cek Kangjeng secara manusiawi atuh deuh jeung nyaah karunya la azalu astaghfiru moal eureun-eureun kaula mangmentakeun hampura hatta sehingga kaula dicaram ku Gusti Allah. Watu sahabat ge balerea kabeh mangmentakeun hampura ka indung bapana anu maot musyrik, mangmentakeun hampura ka bapak kolotna anu maot musyrik. Maka Allah nurunkeun ayat ma kana lin nabi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Dilarang Kangjeng Nabi berikut para mukminin mangmentakeun hampura ka Allah jang para musyrikin sanajat musyrikin eta sebagai kerabat anu deukeut dilarang. Geus lain-lain deui untuk kuari teh wah paeh bae saya dikawin jeung sarwiti Islam, boga anak disakolakeun pergaulan sakolahan, naudzubillah min dzalik, jadi berubah akidana kuari pangerana jadi Tritunggal, berarti Kristen kafir, Kristen ayeuna mah sebab kitab Injilna muharraf tahrif. Nah kuari lamun paeh bapakna Zaid paeh, anak teu meunang warisan sebab anu ngajadikeun pemisah akidah. Bisa juta kali sugih bapakna atau anakna anu sugih paeh anakna teu ngawaris. La yarisul muslimu al kafira walal kafiru al muslim. Atawa ki Zaid kawin jeung Siti Kristiani, make Siti heran ini Kristen gara ayo make aturan gereja Kristen lah, anak biasa aja Kristen ieu nyana milu muludan. Ki Zaid ini ada apa sih rame-rame? Muludan bos, muludan itu apa? Muludan itu mengenang kelahiran Kangjeng Nabi sekaligus wafat Kangjeng Nabi. Oh iya, saya dengerin aja. Bos, ini mau urusannya orang Islam. Ini pengen ngedengerin dah. Bos ngedengikeun aja dibabagi berkat. Kebagian kan nyana. Paneta berkat teh aya sindar salam. Nempel kana berkat. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Emang kita nyorot sinarna kan berkat ge nu mantak haju gembul ge sinar Kanjeng Nabi. Masya Allah karim urang teu kadeulegan sakadar berkat bah, tapi eta maknana asyraqal badru alaina hay nyorot karina mantak di daharna meunah balik ngariung jam 1 di dahar kurang berkat geunah atuh jalapar
batak lamun dibagi aqua doang santri ngarombong bae aing mah muludan seneb deuk kan atuh aqua doang. Ayo bae mengagedekeun berkat tu pajarna mah tu dasar aja mah kiai yang berkat cenah kos kitu. Si dasar bung mere meureun deui nya. Tah, ieu maknana ieu makna aya sinar ilahi nu dibacakeun ku para santri, para ustad, para kiai nu ikhlas. Aya meureun-meureunnan 40-an mata nu maca asraqal nu ikhlas saurang mah. Anu teu ikhlas mah moal nempel moal. Nu ikhlas mah aya set nempel. Dibawa ku Ki Zaid. Pemajikan nanya, "Pak, itu apa?" Katanya sih berkat. Emang dari mana? Muludan. Kok Bapak ikut muludan? Rame-rame ngedengerin. Iya tuh coba. Dahar punya anak. Hidayah lewat berkat. Isuk-isuk dan jana ngalamun baik kalau masuk Islam enak ya cegena. Maksudnya kenapa? Ya tuh dapat berkat terus. Tah. Lewat mana Allah endek ngajadikeun endek mere hidayah ka jelema rahasia Allah. Lewat gering, lewat perang, lewat nyanyi, lewat ngaji, lewat berkat nyanggakeun ka Gusti Allah. Urusan Allah sama hidayah. Aya nu deuleu doang itu siapa? Itu mah kiai. Oh berbeda ya, isuknya jadi asup Islam. Anu itu sah itu mah Pak Haji. Aing greget ka si eta. Jadi henteu. Eta rahasia Allah tah. Nyanggakeun sadaya-daya. Udah memang tadi nasi sok salat jadi henteu. Gara-gara aing lebeungeun si eta kunaon meureun datang ka kuari haranges. Eta sinar korupsina timbul. Tah, ya. Nah, kuari Ki Zaid asup Islam, boga anak kan. Nah, kuari paeh Ki Zaid nah. Mualaf, hartana loba. Teu bisa diwaris ku anakna. Teu bisa diwaris atau anak nu paeh, nyanana Islam, anakna Kristen, teu bisa diwaris. Lah ya disulut. Berarti jurang pemisah akidah. Kewenangan Kanjeng Nabi mengacakeun istighfar sekalipun ka Abi Thalib. Paman anu ngarumat, paman anu ngahadang tina sagala rupa kejadian-kejadian ada, tapi tetap bae datang ka mang mentakeun hampura eueuh jalan. Allah karim. Timbullah pertanyaan pan Kangjeng Nabi Ibrahim ge mang mentakeun hampura ka bapana. Kanjeng Nabi Ibrahim teh boga bapa ngaranna Azar. Kebeneran Kanjeng Nabi Ibrahim na seorang manusia nu hebat nu piawai, tapi boga bapana ieu lain lalagaan, tukang nyeunan patung sekaligus ngajualan patung. Maha kawasa. Ulah ditanya. Jangan ditanya kemana aku pergi. Ulah ditanya urusan Allah. Siapa anu kitu talar heran aing. Ulah urusan Allah, urang mah iman ke Allah, iman ke Kanjeng Nabi, iman ke para mursalin. Adapun rahasia-rahasia kos kitu Allah tama urusanan. Ketika Firaun kasienan digantian kerajaan anak dengan tabiran-tabiran ahli sihir, diputus ku Firaun, bodoh orok laki-laki bodoh sabaran ribu orok anu dibunuh. Maha kawasa Allah, orok nu diimah mah diantepkeun. Kanjeng Nabi Musa diurusan pugu eta nu bakal jadi musuh. Maha kawasa Allah. Urang teu jandung teh ngorenganan pamajikan urang nu galak. Rahasia Allah. Rahasia Allah boga pamajikan galak teh teu nyandung. Sia seuri hayang meureun. Tuh, hayang rahasia-rahasia. Ya Allah ya Rabbi, orang di imah urang jawaran teu kudu make golok asal manyun bae geus. Kecuali jelema anu geus teu boga dinding halih ya geus mangke bae nyandung lah urusan. Acak-acakan anak di mana kolot di mana, acak-acakan mun ditanyakeun pamajikan geus teh arah jadinya ngagugulung hulu leutik. Hulu gede tadi urusan. Boga dua hulu padahal. Tergantung jelema-jelemana dititahan ge nyandung aya bakat moal bae. Wajen tadi omong-omong ge atuh geus bakat mah nyandung bae. Enggeus tah ulah dipikir kumaha Allah.
beres pamajikan ge lamun kumaha Allah bae jangeun nyadar tuh ieu Kangjeng Nabi Ibrahim boga bapak Kangjeng Nabi Ibrahim nu lain lalagaan sampai dipuat ku hari dina sholawat Ibrahimiyah tapi boga bapak tukang nyieunan patung jualan patung Allah karim azar ngaran Kangjeng Nabi Ibrahim terus ngajakan kanu jadi bapak tapi bapakna tetep keke dina kayakinanana Kangjeng Nabi Ibrahim temang mentakeun hampura ka Gusti Allah dengan bahasa perjanjian astagfirullah ka rabbi Gusti abdi teh bade nyuhunkeun pangampura kanggo rama abdi Gusti roja ayuslima dengan harapan supaya asup Islam bapak abdi teh boga harapan supaya bapak asup Islam Gusti nyeri meureun di akhirat teh ketika para mursalin aya di sorga ketika para nabiin aya di sorga ketika para aulia Allah aya di sorga ketika para solihin jeung mukminat aya di sorga bapa di dieu aya di neraka endek teu sedih kumaha Gusti astaghfirullah rabbi raja'a yuslim mang mentakeun hampuralah Kangjeng Nabi Ibrahim teh maca istighfar Gusti abdi teh nyuhunkeun pangampura kanggo rama abdi nami Azar teh anu ngajadikeun kana sabab ayana abdi supaya abdi ulah dibere sedih jaga di akhirat ketika jelema-jelema digariring ka sorga abdi teh hayang we sareuneuh saigal jeung bapa mentakeun hampura nah ieu nu tadi teh Kangjeng dicaram mentakeun hampura ka Abi Thalib sahabat dilarang mentakeun hampura ka para karuhuna nu maot musyrik kok Kangjeng Nabi Ibrahim teh maca atuh aya perbedaan maka dijawab ku Gusti Allah wa ma kana istighfaru Ibrahim li abi Allah alam bimuradi teu aya maca istighfarna mang mentakeun hampurana Kangjeng Nabi Ibrahim li abihi ka bapana nami Azar teh eta teh lain samata-mata sakadar mang macakeun hampura mang mentakeun hampura tapi eta manu timbulna illa mau'idati wa'adaha iya tepati-pati maca istighfar kecuali timbul tina perjanjian anu dijanjikeun ku Kangjeng Nabi Ibrahim ka bapana dina bahasa Arab mah beda amun kurang ditaliti ku urang bakalna berbeda ngamarjaikeun domir ieu teh anu janji nu ngajanjikeun teh Kangjeng Nabi Ibrahim atawa bapana tuh kan aya Kangjeng Nabi Ibrahim anu janji Gusti abdi teh ngajanjikeun ka bapa dek baca istighfar jang bapa janji supaya harapan abdi teh asup Islam bapana geus Kangjeng Nabi Ibrahim nu janji tapi lamun ngamarjaikeunana dibedakeun ma mau'idati wa'adaha anu ngajanjikeun bapa kana perjanjian ieu ka Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi Ibrahim nu janji ka anakna ya ieu teh nu janji teh Kangjeng Nabi Ibrahim atawa bapana tak urusan pimarjeun bae sakitu hese mentak Al-Qur'an teu meunang sambarangan dibaca sebab geus mah hakikatna geus mah majazna geus mah kinayahna geus mah ngamarje-marjekeunana tah anu ngajelaskeun janji nu janji teh Kangjeng Nabi Ibrahim atawa kitu bapana eta teh kan teu meunang kurang kudu ceuk Kangjeng Nabi teangan kurang dina hadisna nu janji teh saha ya Allah ya Rabb lain pagawean leutik-leutik koregana kudu teangan heula di Bukhari kudu teangan heula di Sunan Abi Daud kudu teangan di Ibnu Majah
coba ieu teh nu janji teh keterangan Kangjeng Nabi Ibrahim atawa bapakna teu meunang make otak urang ngamarje-marjekeun mah babari digilekeun wa adaha ka Kangjeng Nabi Ibrahim hakna kana mau idah iyahuna kitu ka bapana jadi Kangjeng Nabi Ibrahim nu janjina gilekeun ku urang ja bisa mau idah teh wa adaha iya dibalikeun atuh azar meureunanan tapi teu meunang tak Quran mah kos kitu sangeunah-ngeunana kudu make hadis Kangjeng Nabi deh emang jadi kiai kok jadi kiai teh ya barang diondang haju susu kopi aya ngeunah teh mah kos kitu mantap hei gelas kumaha naon mesti bisa dicekel bubuan gedena gelas hei kiai pohara teh mah ai ke dikitu-kitu mah babari tah pelebah ieu hadis teh sahih apa dhaif saha ieu rawina masyaallah karim kemudian ieu teh di Bukhari tisaha jeung tisaha-tisahanaan sahaan ya Allah ya retah kamu ditanyakeun eta bae kakarak aing asa lain jadi kiai kamari mah keur ngariung asa bos aing asa jadi mama komo dibuya-buya mah betul kiai aja pendek betul ini makar ya waduh tuh kan ya Allah ketika ditanya masalah teu kajawab aletik jadi jelema masyaallah karim. Nah, iya hese ikut cari teh hese, tapi gue lagi bisa ikut cari teh mau ditanyakan, coba jangan bisa. Teh hese, ya Allah ya Rabb. Hiji jelema jago jasa dina urusan hadis Kangjeng Nabi kebablasan, cerita rawi teh nyaho pisan, kebablasan lana okos Kangjeng Nabi Musa asana ana a'lamu aing pangnyahona. Bablas garan mukotil tak iya teh nyaho pisan nya mah lamun nyaritakeun eta mah kitu-kitu riwayat hidupna lahiran tanggal 9 maot tanggal 9 riwayat hidup mah kiki B eta teh lahiran tanggal 9 jadi nyaho wah nyana teh geus rawi hadis supang hebat-hebatna ngan aya takabur di jero hatena aing pang pinterna aing pang hebatna eueuh tanding asana aing datang ka nyana nyieun forum tanya jawab Basul Masai aya tanya aing asana jauh anu teu nyaho aing mah kabeh nyaho kabeh ku takabur aya bae lawanna wali di forum sakitu nanya anu kajawab kabeh wali mah nanya seetik ketil aing mah nanya bae 2 pertanyaan naon geus mah ulah nanya geus mah hina pan mah ai wali mah tilok make jas hina gitu kadelina nu make jas mah pedagang tah pedagang jas ieu teh jadi eta wali mah nanya 2 ieu nanya cepet nanya naon lamun kajawab aing dik guguru ka sia je atuh kajawab teu kajawab ge jai mah moal anu teu kajawab jak kira teh aing gugur bae sih aing 2 aing mah pertanyaan naon aya cepet hiji sagede kumaha pejit sireum nyana geus ngagibeg teh geus ngagibeg kadua naon nyana ge leutik aing kadua naon kadua waktu Kangjeng Nabi Adam dititah munggah haji ku Gusti Allah sorangan bae nu nyukur tahalulna saha Ti bisa gak jawabnya? Oke, sekian aja. Ayo, tak jawab Gus ya. Jawab. Wali atuh, masya Allah teh sambaran. Ayo coba. Amun sia jaho eta pejit sireum, saha nu nyaritakeunana mun Kangjeng Nabi hadis taon, lamun sahabat saha, lamun wali saha. Ayo, aing mau ka indit di dieu heulanan. Ulama ke otak sia tapi make riwayat nomor kedua nunyukuran tahalul Kangjeng Nabi Adam can aya sasanya lamun gak haji harita saha nunyukuran anak cepet sia tetep teu kabaca ku nya hampur aing palebah eta mah aing teu bisa ngajawab bantah kulah somong sia ye wa fauqa kulli dzi ilmin alim disahuruheun lasaluhureun jelema anu pinter aya deui nu leuwih luhur je aya langit ka hiji langit ka dua langit ka tilu langit ka opat
ulah sok haju mentang-mentang sia. Yes, mentak kuari riwayat nu timbul ti muqatil teu dipercaya lantaran gedebul. Sakitu pintarna teh jadi perawi hadis anu hebat nu sahih. Sebab gedebul asli tah mah dongeng teh. Tah urang ge lamun gedebul kos kitu. Ulah sok cilek atuh biasa bae. Ngarasa mah ngarasa bae, ulah sok cilek kos cangkurileung. Biasa bae. Nah iya bahasa sekedar gambaran Kangjeng Nabi Ibrahim janji anu perjanjianana teh dek mangmentakeun hampura dengan harapan asup Islam mangmentakeun hampura musyrik keneh kan bapana kok Kangjeng Nabi Ibrahim maca istighfar lanjut walamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah barang nyata-nyata majelas ke Kangjeng Nabi Ibrahim bahwa bapana teh horeng musuh Allah kanyahoan musuh Allah na bimautihi alal kufri mautna kufur teu percaya ka Allah sebagai pangeran teu percaya ka Kangjeng Nabi Ibrahim anak diangkat jadi utusanana rahasia Allah barang jelas maka Kangjeng Nabi Ibrahim bahwa bapak teh aduwwun lillah tabarra'a minhu tabarra'a merdeka Kangjeng Nabi bebas Kangjeng Nabi Ibrahim lubar Kangjeng Nabi Ibrahim henteu maca istighfar wa calakal istighfar embung mangmentakeun hampura Kangjeng Nabi Ibrahim henteu tuh jadi eta Kangjeng Nabi Ibrahim teh teu apaleun bahwa kang bapana bakal mautna kitu musyrik can aya perintah ti Allah tanda-tanda mah geus apaleun Kangjeng Nabi Ibrahim teh bapa teh jadi kieu cuman kulantaran can aya instruksi ti Gusti Allah nyanggahakeun ka Gusti Allah kan aya rasul mah kumaha wahyu can aya wahyu sanajan tanda zahirna mah kos kitu aya can aya wahyu jaloba jelema teh anu dikir hirup nama kafir tapi maut nama muslim ambalaya jutaan manusia dibalikeun aya anu keur hirupna mukmin naudzubillah min zalik mautna jadi kafir naudzubillah min zalik wa min zalik rahasia Allah jaloba jelema anu keur masa hirupna teu kapanggih jeung Kangjeng Nabi atuh kunaon barang sakaratil maut dilayadna ku Kangjeng Nabi ribuan jutaan manusia eta dijelaskeun di kitab Fatawi hadis ya jutaan mukmin nu sering maca sholawat teu daekeun kapanggih ngimpi komo yakzoh mah tapi ketika nyana sakaratil maut dilayad hanya dirina nu nyaho assalamualaikum waalaikumsalam saya ieu anu sok disolawat Muhammad nyana senyum urang teu ngarti senyumna nyana horenganan keur ngobrol jeung Kangjeng Nabi lain hiji lain ratus lain ribu jutaan mukmin masyaallah karim nu mantak ulah eureun-eureun maca sholawat harapan urang geus bae panungtungan eta bae teh jang hirup urang mah kos kieu ambalaya rahasia Allah anu maot di leuweung anu maot di laut anu maot di sumur anu ku tsunami anu ku gempa eta teh Kangjeng Nabi ngalayan di sakarat teh kumaha teh mah urusanna teh mah rahasia ih kurawa kadeuna na tsunami dagang sumur horenganan ketika rek sakaratna Kangjeng datang deuk kumaha coba ieu masyaallah tak eta lah rahasia-rahasia Allah teu bisa nyaritakeun hanya sebagian hamba-hamba Allah nu dibere nyaho ge teu meunang diomongkeun terus kukula didongengkeun kamari keur haol anu tukang adu kotok teh aduh anu jadi piwalieun kan kadele ku mama jadi mah piwalieun tukang adu kotok dibeat ai kiai teu dibeat geus bae pan jadi riweuh nya tukang adu kotok dibeat torekat heran aing mah isuk-isuk kieuan bae isuk-isuk ngajantur kotok jadi ahli torekat hari anu nyeklan tasbih bae nyeklan kitab teu dibeat-beat eta bahkan kehebatan mama nandele jawali ya piwalieun je mantak jadi wali horeng kudu ngadu kotok heula siapa juga ngadu kotok petungtung nama lah ya jadi saencan Kangjeng Nabi dibere tanda-tanda ku Gusti Allah tentang
menang akidah anu bener na bapakna boga harapan supaya asup Islam dipangmentakeun hampura dengan cara istighfar Kanjeng Nabi Ibrahim jang bapak harapan roja ayuslima supaya asup Islam tapi barang jelas kafir musuh Allah tabarra aminu geus teu baca istighfar deui Kanjeng Nabi Ibrahim geus teu Inna Ibrahim la'awwahun halim Allah alam bimara desanya Kanjeng Nabi Ibrahim telah awwahun yakin jelema anu pohara pisan DP na ka Gusti Allah anu loba pisan ngadoana ka Gusti Allah halimun turnu pohara pisan tahan ujina terhadap pilara-pilara manta kaasupkeun kana ulul azmi ismatuhum paling dijaga adalah para anbiya maksum ngan di antara maksum aya nu berpangkat ulul azmi nomor kahiji Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadua Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Isa eta ulul azmi jelema anu boga predikat nomor 1 rajaning raja dina urusan akidah kepasrahan ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ieu Kanjeng Nabi Ibrahim ulul azmi matak di dia jelaskeun la'awahun halim anu pohara pisan tadarruna anu pohara pisan ngadoana anu pohara pisan dumadeus ka Gusti Allah atur anu pohara pisan nahan pilarangna Kanjeng Nabi Ibrahim atuh moal aya tanding ku kumaha kos Kanjeng Nabi urang nyaritakeun fakir saha nu leuwih fakir ti Kanjeng Nabi nyaritakeun miskin saha nu leuwih miskin ti patan Kanjeng Nabi nu mataca Kanjeng Nabi cintailah fakir orang yang mencintai fakir adalah sama dengan mencintai saya sebab tidak ada yang lebih fakir kecuali saya cintailah miskin sebab saya dilahirkan oleh Allah menjadi orang miskin orang yang cinta miskin berarti cinta kepada saya mana orang yang lebih miskin daripada saya urang mah dibere embung tah diuk jeung nu fakir miskin teh bau hayangna jeung bupati begitu bangga urang lamun diuk jeung bupati jeung gubernur jeung polisi puguh deuk nangkep jeung teh urang mah mun kitu bangga jeung fakir embung ya Allah ya Rabbi aya naon di diri urang sehingga urang teh teresep ka fakir teresep ka miskin mantap Kanjeng Nabi wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum Kanjeng Nabi geus dikitu-kitu ge tetep bae teu hayang bae sebab naon sebab nu fakir bae jeung nu miskin endeuna mentak urangna boga karakter embung dipenta hayangna dibere